Barudak ayo maneh terlarang. Wah kieu yeuh cabul teu gaul teh teu apal nu keur pirang. Ieu nu salah kaprah teh yeuh dangukeun ku maraneh barudak. Ulah piomongan wae maneh teh bisi teu apal viral teh nu kumaha. Tuh di Jalan Baros aya pabrik kantong viral. Geus we ayeuna mah mending dia bubar. Sok beradariuk we diharap bari lalajon. Maaf kepada pemirsa ada kesalahan teknis. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Anak-anak? Iya Bu. Dengekeun ku maraneh kabeh. Ibu bener-bener teu ngarti. Nah maraneh teh barodo-barodo teuing. Ulangan pagedenangan peuteun tilu. Anu harasa bodoh nangtung. Sakali deui cek ibu anu ngarasa bodoh nangtung. Tah itu din alus. Tadi ibu nitah nangtung waduh nangtung. Tapi ibu nanya, kunaon kamu bet nangtung? Ibu abi mah karunya we ka ibu. Abi mah ngan saukur ngiringan maturan ibu we nangtung. Maksud mana ibu bodoh din? Barudak? Iya Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Barudak? Ya Bu. Cik sebutkeun lawan kata atau kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap Bu. Upami nangtung. Iya. Benar. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, ada ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Ih. Jempleng. Daeng. Ah. Ih. Aku akan merebeja sama kalian tentang kesakitan hidup dengan emosi yang buta tentang cinta dan murka seperti buah yang mengalir. Kenapa harus aku yang selalu menjadi bahan olokan? Sekadar saja jadi bahan bangunan biar kalian bisa kulihat. Aku mengeluh dengan hidup ini. Aku selalu dicurigai. Aku bertamu ke rumah orang, dibangsatkeun. Aku ngetrekan awewe di jalan, dicopetkeun. Aku ke Indomar, dituturkeun kasir. Marukankeun urang rek maok. Nya, da emang nya bener urang mah beungeut sisaeun. Aku mengeluh dengan semua ini. Aku melamar kerja,
teu ditarima. Pajarkeun orang tatoan. Please deh dulu beb. Ini mah bukan tato, ini mah tapak budug. Hayang usaha sorangan ngan bunga modal 7 gope. Ek usaha naon, tenak buyur. Terus mun geus jadi bangkong hidup kumakeun. Rek daek kitu ngadar bangkong. Iraku atuh euy. Sama siapa sayang, itu anak siapa? Andri, kamu kemana aja? Aku nyariin kamu loh. Nomor kamu di telepon gak pernah aktif. Ngapain lagi sih? Aku cuma mau bilang, aku hamil, Dri. Hah? Hamil? Oh bener Terus urusannya sama aku apa? Aku ambil anak kamu. Masa anak Mang Abad? Anakmu rai meureun buka lorna oge. Kok anak aku sih? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Gak usah ngimpi. Aku gak punya anak sama kamu. Udahlah, kamu urus hidup kamu sendiri. Gak usah ganggu lagi hidup aku, oke? Aku menangis. His body was unable to digidau, iya, bukan ini Joss. But his nose remained sharp and pointed like a tower. Finally he found what he was looking for. Segala eta awewe anu sakitu demflona anu sakitu montok mun bisa mah ku sia teh laminating nu kieu mah beh awe Teuing teu puguh-puguh eta menta tanggung jawab ngalgen henteu urang mah. Aduh yang geus rek dibawa we ku ame rek dijadikeun pamajikan belegug sia mah nu kieu mah keur ngeungeunahna bisa percaya sok tanyakeun tuh ka Mang Abad atau teu ka Om Johnny geus teu kudu bangga tinggal melakungkul ente mah geus anak pamnyatnya rek dibawa ya ku ame.
berkelip bintang nun jauh di sana. Sayuku dengar melodi cinta yang menggema. Seakan-akan mengair langit roboh. Aku terlena oleh pesona alunan kopi ABC. Kopi ABC saruntuy 10.000. Geus tarik aing beak 3 botol. Gening aya awe gelis. Dengan pertama aku berjumpa. Tanya sukan we ek benang ku urang. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam Neng, cuang kenalan yuk. Mangga Neng, ari namina saha? Nami Abi Putri Oh Putri. Paingan atuh jika Putri Bidarti. Naon Bidarti teh? Bidadari puja nyeri hati. Saai mah. Neng capek tuh. Capek kunaon atuh Capek jadi gelis. Saai mah. Cantik, tapi sayang, cerita nafsu aja. Ngeri euy, di depan asik, di belakang munafik. Banyakin mah duit, bukan bacot. Sledel. Teh bade nyarios sabarana teh suka ka Neng pas tadi ninggal Neng mimiti teh. Jalani weh heula atuh Jadi abdi ditarimanya Neng. Insya Allah Cihui ditarima euy. Nyantos atuh Neng pamit nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Neng, waalaikumsalam.
Aku. Ayolah, ikut denganku. Ampun. Jika ada kesurupan eta mah Ani. Nanya juri kesurupan juri. Hanya we atuh, kan maneh sesama juri. Sama nih. Di mana? Di wetan, di kidul, di kaler, di kulon. Sok, henon. Nebang kena di api juri pada melangah herian duki kecacilakan di kampung di kota pokoknya di mana-mana. Kalau mau umum siap. Assalamualaikum Pak Kiai. Abdi teh hoyong diajar bener. Abdi teh hoyong jadi jelma bener, anu gaduh tuntunan, anu gaduh ilmu, anu apal salah jeung benerna Pak Kiai. Atuh jang syukur. Sok atuh ayeuna mah sing jadi jalma anu berguna. Meh teu hayuh wae dipandang sebelah mata ku kabeh jalma. Ti ayeuna maneh gerak kretegkeun nah hate buktikeun bahwa omongan nu geus nganyerikeun hate maneh jadikeun motivasi jang jalan kasuksesan maneh. Beberapa bulan kemudian setelah Andri menjalani kehidupannya bersama sang kiai, Andri berubah menjadi lebih baik dan menjadi seseorang yang sukses. Ia berhasil menyenangkan dugaan hati dan melangsungkan pernikahannya. Sekian dan terima kasih.